Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Al-Hikam kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageung di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit di akhirat wungkul. Alhamdulillah sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Logat biasa. Robbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wa sholla sareng mugi masihan mugi nambihan rahmat. Saha Allahu Gusti Allah ala sayyidina ka dunungan urang sadayana. Muhammadin tegas nama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi sareng ka keluargina Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi. Wasalama sareng muga nambihan kasalamatan Allah. Amma ba'du anapun dina sabada maca bismillah shalawat sinareng salam. Payakulu mangka bakal nyarios sal murtaji jalmi anu ngarepkeun goprol masawi kana dihampura na pirang-pirang kaawonan. Abdullah bin Hijazi tegas nama Abdullah bin Hijazi putra pamegetna Hijazi. Al-Khalwati anu bangsa nyepen. Al-Masyhuru anu dimasyhurkeun bi Syarqawi ku Syekh Syarqawi ku nami Syekh Syarqawi. Hadihi kana lapad hadihi ari anu hadi dina hate. Taqidatun eta pirang-pirang syarah pertelaan. Latifatun anu lembut. Ala hikamil arifi netepan pirang-pirang kalam hikmah na jalmi anu ma'rifat billahi ka Allah. Sayyidi tegas nama dunungan kuring Ahmad bin Athoillahi Ahmad bin Athoillah qaddasa moga ngabersihkeun Allah sirrahu kana atina Ahmad bin Athoillah. Wa qasdu sareng ari anu dimaksud ku Ahmad bin Athoillah biha ku hikam bil ghalibi dina kagalibanan khitabul muridina eta mituturan ka muridin jalmi anu gaduh maksud usul ka Allah. Asodikina anu bener kabeh wa tarokihim sareng naekeunana ka muridin ila maqamil irfani kana martabat ma'rifat. Payambagi atuh perlu lanapikeun urang sadaya naon anak tasroyen ngawungkulkeun kuring ala bayani maksudihi kana martelakeun anu dimaksud ku Ahmad bin Athoillah bihasabil imkani ku ngitung-ngitung kongang atanapi